Arda walika barang parantos dugi ka ieu tegalku setra kaget ningali aya peperangan mang waspada nirakaton mang waspada nirakaton pada tumarangana ampuden nira paingan giri hartina gunung lusi cacing paingan teh sangka serbuk samarang nyambuk edan perang di kita itu perang campur waduh paingan ngebul di kejauhan katingali perang gede ya mah wai jelema mah kitu peperangan wae nya bu nyaan ieu jelema nu barebutkeun naon atuh nya barebutkeun naon Enas tikar sahyang dumampara Arda walika ningali kabelah kidul dina kareta katingali ku Arda walika sidik pisan nyaeta dina pamenteuna teh dipicen sasir dina bayanganana nyaeta Arjuna anu ngapedega dina kareta padahal anu ditempona teh nyata karna bengah amar watasota bengah amar watasota Bunang syakwai salah siap pucuk dicinta ulam pun tiba Bunang syakwai Arjuna iya waktu masalah dedelean aing masalah dedelean pasti si Arjuna di podaran kuai siap naon ieu naon pula aing asup kainya murun daripada maehan dulu aing mongkaning perang sakitu geus teh wata uluh campuhna tuh campuh gitu ya didaguan bogohna ku aing sia didaguan bogohna ku aing dicapluk teh handap jauh ayo kepung waku baya bangga ngaran maneh pada negerinya pohon negara aduh li daing maneh becek-becek itu makanya kepada di podaran itu aing siapa pada negeri abong buta paduli anjing buta-buta ge dasar wa jelema di podaran ku aing maju wan wah nyaan kuat jelema ieu kuat teu asli sok ieu meureun sok olahraga yap kuat Allahu Akbar subhanallah si dorakan nuntut sia aing eta ditajong ku majikan anjing beda-beda teuing woi kuat dia
Alah. Hadia. Benar siapa? Modar ku aing sia. Ngaran maneh pada larang ya. Pada suka goblok sia teh. Oh. Uyap. Jelema nya ini tara leungeus. Kaduhung untung aing teh jadi jelema. Wes, jeung mana? Wes, dia. Wes, sampai. Potong ditongengkeun aji. Aing mah tara biasa. Manjanu biasa we modar. Ulah. Wes. Papat aing buta gadaku dewe aja si wiji datangkeun ka aing sia hayok maju sia walah ieu meureun anu ngaran si Bemo teh urang ajar sia Bima di podaran ku aing maju sia. Disangka si Bima ayeuna jadi petani. Tadi naon ieu? Nurutan Mantri Muhtar. Aduh. Oh sia. Pina profesi teh jadi petani. Petani naon? Geuning eta mah walu. Eta geuningan. Lain walu, gada itu sia. Hah? Gada. Oh, gado. Gada. Di podaran ku aing Saibim maju. What? Wes dia. Anjir kumaha lamun keuna nya we. Telang si Bima teh ning. Hiap. Ngaya. Modal siapa ini? Aku sing tega pati tega dipasakakan diksa kula beraja. Diksa pausap sakula pawongan beraja. Beraja lalap lemparan joprok anak-anak tunggal anak-anak asim letih tegal alena maju sakula aja. Ayo.
ieu karna anu danget ayeuna nyaeta nuju mentang-mentangkeun panah kaayaanana lir muning rarakitan lir kuda papasangan antawis Karna sareng Arjuna karena ngelepaskeun senjata kaluar seuneu atuh Arjuna ngalepaskeun senjata kaluar angin cai kitu jeung kitu karena tandingan sareng Arjuna keluar hiji panah ribuan anu keluar itu di Arjuna keluar hiji panah ribuan anu keluar para dewa sangajuata parlumanten bayarobaya pating jorowok nyaeta ku ayana ramena antawis Arjuna sareng Karna nanging lami-lami ieu karna anu dikusiran nyata ku mertuana Prabu Salya sedangkeun ari Salya teh hatena mah keukeuh nyata aya di Pandawa di dieu ieu Salya maksudna bade ngabantuan Pandawa sanaos bari jeung aya di pihak Kurawa si Arjuna nyaan panah aing ribuan keluar kumanehna ditadah ku ribuan panah deui lain bejangan lain pula disebut karna aing iya kudu mundur ku si Arjuna jigana poe ieu si Arjuna pakapaeh poe ieu Prabu Salya barang ngadangu ancamanana ieu karna bade mateni Arjuna. Waduh cilaka kumaha cilaka mangkaning Arjuna teh kanyaah aing kamemut aing di dieu aing kudu ngabantuan Pandawa dieu laras mana julidna aya dina ieu hatena saya ya sia asep Ramadhawaji sakedak naon sakedak heula naon ye ari pangalaman kolot kumaha Ramadhawaji pangalaman kolot bah lamun dina mentangkeun panah teh bener-bener kudu konsentrasi antawis kusir sareng anu dikusiranana kudu bener-bener sajalan laras lajeng tak kualeta lamun hayang kompak antawis kusir jeung anu numpakna atawa salira anu manahna salira upami bade manah teh etang heula hiji dua tilu eta bulan tah katilu kakara pentangkeun panahna supaya tepat oh gitu iya oh saya mangga nuhun diwartosan Ramadhawaji ya tak gitu sok meh lempeng kana sasaran itu saya mangga ieu anpuan Pandawa aing satiasa we jadi kedah dia etang heula hitung heula hiji dua tilu tah kakara oh saya mangga nuhun Ramadhawaji sok Arjuna awas ieu panah teh aing hiji dua tah kitu dina mangsa nyebat tilu dah ieu ge ieu kuda ku Prabu Salya dikenyetkeun atuh ngagibegayaan anak ieu kareta dugi ka panah ka mana karep kayanana hiji dua
tilu duh naon Ramade Waji Naon tak kuda teh? ieu kuda ngajerete hiu buaya orai mah dia hareup aduh kade atuh Ramade Waji cing atos-atos ya nuhun kasih nuhun oh sok cing atos-atos Ramade Waji saya bangga hiji dua tilu wes ai ieu kuda Tak kuda kunaon? Betul. hiu Tara-tara aduh kuda. naon Ramade Waji teuing kunaon ieu kuda teh tara-tara ieu ngagejlik cigana be cing atos-atos kitu sareng kitu kayaanana ari karna daya curiga malum kanu janten ramana atuh ieu panah anu ka mana karep teh tumibana kakarna margi panah karna aya nu ngablesat ka awang-awang ka para dewa oge ka rakyat biasa seueur rakyat anu tatu para dewa ge seueur anu cilaka ku ayana ieu panah karna anu ka mana karep anu antukna turun sapa ti sadayana ka ieu karna wah si karna gelo euy Karena geus ieu para dewa sadayana nyapa ka ieu karna atuh anu nongton oge anu kacilakaan nyapa ka karna cing atos-atos atuh Ramade Waji hiu sok karesep sok deui mangga hiji dua tilu wait aduh naon deui Ramade Waji teuing ieu kuda teh kunaon nya aku naonnya tah. dijalikeun ku tu kuda teh sing atos-atos curiga aing ka mitoha ya Bener. unga nyebutkeun tilu aneh ieu kuda ngajerete jeung anu nitah tilu teh di diitung teh mitoha aing boa-boa tapi Gusti hapunten mertua hapunten boga hati kitu cik ngayakinkeun sakali deui Otopsi kula. sok Ramade Waji ya sok itu deui hiji dua tilu aduh Gusti boa-boa cik api-api aing meh beuki ngayakinkeun aing mangga Ramade Waji hiji dua tilu bisi salah dedelean ya aing Tinggal deui kula. hiji dua tilu Dah. cap angkarna yana pate hai saya balik sekali oi nanaonan anjeun teh naon sia Naon tah? nanaonan anjeun teh saya Gusti sakamitoha aing di mitoha maneh bener mitoha mah ngan cing inget ieu di pangperangan paingan anjeun nyata nitah milang ti hiji nepi ka tilu
sing horeng aya julid dina hate maneh saya aya dengki kurang ajar sia campela kami toha ya keur dipangperangan keur kana geus eueuh deui pribadi saha-saha anu beluk ka Panawa karena nu bakal nyareupanan laras sakira-kira anjeun rek di Panawa malih tiba heula atuh cicing di Panawa anjeun turun sia turun turun anjeun saja ay sia sampela kami toha turun ieu naon ieu naon ieu paragat nyawa anjeun ini turun Arasoma edan syah kasepuhnya tulang nyebut ngaran aing keur ngora si Arasoma turun si Arasoma Wah, penghinaan emang. teu hayang pegat masih nyawa ku aing turun awalah goblok sia kami toha Ya, wah sapa. kurang ajar doraka sia kami toha apes sia saburu-buru halo kawala sia apes sia kabina-bina teuing dalamun kongang mah diparagakeun jamanah ku aing nah jadi we aing ngusilan sorangan aya we bu nepi ka kieu na aing hirup nepi ka ngusilan sorangan aing hayang nyaho Arjuna sanajan aing ngusilan sorangan maju sia hal yang ngejat dulu ya akang ketinggalan diusir ku Karna dulu Kapcung di bawah. da begitu kumaha di meureunnan da sayana sebenarnya mah hatena mah pilu ka Panawa deui teh pasti atuh heeh kitu-kitu teh mah karunya karna nya Nya kan. heeh Nasib keur mah eukeur nasibna teh kitu tiba heula dipicieun ku indungna samsara rek teu ngabela kumaha da diangkat harkat derajat manehna jadi gegeden teh ku Suyudana matak pantes aya bebeakan ngabela Suyudana da ku indungna mah ngadu dipicieun geuning model aing padipicieun ku bapak aing ya kan. Dipicen teu baheula ge aing dipicieun kana cubluk da eta kan. Carekeun atuh da. inget tiga alah nyaan euy luar biasa deui dipicieun kana cubluk nepi ka bau tai bana ini ka ayeuna Tegal Kusetra aya nu bade anon bebela ka Arjuna nyaeta garwana Arjuna Dewi Srikani anu ngintip-ngintip ya karena ngabongohan karena mangwas padan nirakaton mangwas padan nirakaton pada tumarangan puten nira kurang ajar sakarna kabina-bina teuing muasa nu bakal bebela kasalaki kaula ieu ati kaula hutang pati di Barapati hutang urang di Barwirang nah kabina-bina teuing sia karena tingalikeun ku aing bakal dibongohan kurang ajar awas ku aing dibongohan sakarna ieu Dewi Srikani ngabongohan nyata mentangkeun panah salaku istri Dewi Kekemang Yuda kurang ajar tahan sia kurang ajar dibongohan ku aing karena awas sia kurang ajar Arjuna rasakeun panah teuing Aya naon pula? nah panah aing aya nu mana yakin ieu bijina lain ti si Arjuna ya sanes Panah terpanah emang.
panah bijina lain ti si Arjuna buah panah nyasar nya ka dieu Nya tah. awas ya Arjuna awas ya Saha atunya tuan. sakali mah aing percaya eta panah anu nyasar tapi 2 kali mah teu mungkin aing ye. Unsur kesengajaan deh ya. Wait. Tuh Kuning. lamun teu ngelok aing cilaka Ai paku kira. aya nu ngahaja ieu pasti aya nu ngahaja ieu aing ye di pongohan saha nu alun bebela ka si Arjuna Wait. Awas deh. Nya tah. Lamun teu ngagilek aing cilaka Intip pulang. Benas stiker sayang domampara. ieu panas rekani lempeng pisan kana ti korona ieu karna nanging karna ngagilek bari tungkul sakedik atuh anu beunang kumisna karna sabelah rampung kayanana Boya! Si karena komisna rampung euy. Si karena rampung. saha itu Coplok sabut. katingali ku juru mata ieu karna Dewi Srikani anu dunju dedepaan kaayaan ananya tengeceng ieu karna Dah. eta geningan biang keladina teh Kapangi. eta biang kerokna teh sugan teh lain amis biang Gula biang temanku. Eta lain telunjuk. Bebela meureun kanu jadi salaki si Srikani. nyaah Lain kitu carana atuh da ieu teh perang teh kudu adil. aing geus diwiwirang ku maneh Srikani wayahna maneh diwiwirang teh ku aing sia Balas. api-api aing ye rek mana si Arjuna padahal ka maneh Srikani Maklum karena luar biasa dina mentangkeun panahna sanaos dikeceng ku juru mata istri kami dikeceng apokna supaya wiwirang kaya awas ya Srikani ieu. Puasnya puas karena puas ya kumisna we sabelah puas panuju pisan kumisna we 11 si karna di jiga bencong puas pisan ieu panah karna lempeng pisan kana tali apokna ieu Dewi Srikani kasabut ku panah karna atuh Dewi Srikani ngagebrai gunung sakemaran pinareupna katingali ku sadayana ye Srikani ngaburahol kayanana wah anjir susu euy Payudara itu. susu teh ampun Payudara itu. nyingka ka itu nyingka aduh agan nyingka si nyingka make jeung deuleu susu aing aduh Aduh, Kang, eta buat kabodas gitu aduh. tobat teuing sama geus rada tiisieun ieu kariduaan dina perang teh ku aing sia si eta teu leupas paneuleuh aing ka si Arjuna awas dihakan ku aing sia weuh bongan sang wirang ka aing kumis aing nepi ka rampung
kudu aing dikurut sabelah ya mangkana ngukut lagi aduh tahun-tahun ngukut kumis ya teh nyontok kumis ipis si marhaya Daya Kumis jorok. nyontok kumis jorok ya teh kari-kari di pantang ku si Srikani Ya, alah. wayahna Srikani hiji-hiji jeung Aisyah Bedak gitu malah. ya karena kesaktianana luar biasa aya ancaman ka karena ningali aya taneuh nyurungkuy di handap ya karena rewas margi aya taneuh ngadak-ngadak nyurungkuy itu kayanan eta naon taneuh nyurungkuy gitu ade Waspada dan atos-atos ade. begitu deket kang ieu taneuh daya sanes si Ardawalika anu bade nyapluk ieu mastakana karna samarukna Arjuna wah weh naon sia heh ngalengkah salengkah di paragat nyawa kuai hah makhluk naon wala sedih podaran kuai hah oh rek mehan aing sia teh bener sedih podaran kuai dititah sia ku si Arjuna Guna gin ya mah. naon dititah sia ku si Arjuna ke anggapan maneh teh aing teh dititah ku si Arjuna bener ke laki dulu ke dulu ya ari anjeun teh Arjuna lain naon sa Arjuna maneh bu abong sato belegug di baku karang saha Arjuna ho maneh lain aing lain Arjuna aing ngaran aing karna tuh deuleu tingali Arjuna mah beda itu buset ngatu dibikin sasieur itu kemarin juga nah ay anjeun teh lain Arjuna lain kaula teh musuh Arjuna waduh musuh Arjuna bener ya sasalaman ah eta ciri teh waduh jadi anjeun teh musuh Arjuna bener Allah sajen panakeun ngaran kaula Ardawalika bener rek naon rek malespati ka si Arjuna ha sabab bapak kaula baheula paehna ku si Arjuna tak ayeuna si Arjuna dipaehan ku aing di podaran sok sia naon namun bener-bener anjeun rek paehan Arjuna di ayeuna siap paragat beung sia ku aing ye naon teh ongko anjeun teh musuh bener musuh mah ngan Arjuna lawanna aing lawan lain lawan sia wani-wani ngaganggu ka Arjuna paragat ku aing beung teh sia waduh wah oraraneh ilmu Arjuna tuh Ancengan anjeunna Bang. rek ditulungan aing anu rek dipodaran bu rek dibantuan ku aing teh sok si Arjuna kumaneh dipaehan sia ti aing dipaehan oleh paragat nyawa ku aing salengkah deui sia ini karena idinan kaula karena idinan mantap Gusti Bapak kaula karena wah hayang bang balaskeun pati ka si Arjuna karena Bapak kaula karena cik please karena please Mohon dengan kasihan kesempatan kaula montong sok wae diberi kesempatan kayak di mana aing ripuh kakara pek sapanyang aing jag-jag jika kieu mah teu hayang aing dibantuan oh gitu nya ngan syaratna di mana aing geus ripuh tapi lamun aing sadipuh wani-wani nyolonong ka si Arjuna sia ku aing dipanagatkeun nyawa oh saya bangga diantos ku kaula sok genit saya bangga kurang ajar sia kabina-bina teuing ngapelesak kana taneuh beuh puguh da taneuh teh tina leutak hebat taneuh
teh kuayana teu saimbang margi Ari Arjuna mah dikusiran nyaeta ku Kresna Ari karna mangan sorangan kitu kayaanana lami-lami ya karena kaayaanna kadese kumargi disereg teras ku panah Arjuna anu rebuan panah atau kaayaanana repuh na kasida ya karena aduh nepi ka kieu-kieu na aing hirup nasiban ade nasib nepi ka kieu-kieu na nuhun ibu ridho kaula ieu kaula jadi kieu upami janten syarat nyata kanggo dihampura na Kangjeng Ibu wios ditanggung dosa naku kaula ibu ridho kaula datan niratang ngademan datan niratang ngademan ewuh mangkulingan rana denira maha sadere karna widian kaula sungan teh geus eueuh maneh teh euy geuning aya keneh di dieu tinggal nunjuk bingung widian kaula karna sok ku aing di dina didinan sok iya beres nuhun khar nuhuna sok pangmawakeun sirahna si Arjuna datang ka dieu kitu sok sae mangga permios mangga tungguan ku aing nya Yai kunaon cicing karunya teu saimbang itu karena tos unggul yai kesempatan itu yai hayo pedangkeun karunya Raka Batara kumaha yai teh heh karunya weh aduh ieu Ardawalika dihanap kareta anu dikeceng mastakana Arjuna digabruk gayaanana ya Arjuna maksa disabet mastakana rek digegel nanging Arjuna rekat tiasa ngelok atau anu benang teh mung saukur mahkuta na wungkul nanging samarukna ieu Ardawalika mah anu digegel teh mastakana Arjuna woyep Raka Batara yai yai kamana teh mahkuta aduh Raka Batara nah taramu jadi cawig-wig gitu yai heh duka aya nu nyapet di hanap Raka Batara aya nu nyabet dihanap leres dihanap di mana duka aya nu nyapet di hanap upami kaula terikat ngelok pajigana beheung kaula sapat ku eta duka naon kaula ge di palih mana yai di hanap Raka Batara di hanap anu nyapat ta yai Raka Batara urang lungsur heula sakedap yuk sae naga Ardawalika teh
Iya Arda Walika panyangkana mah leres anu diceungheumna teh mastakana Arjuna maksud bade setorkeun ka ieu karna benang Arda Walika Wah, hah buat karempih gitu tuh. benang naon oh dina sungut anyun sok keluarkeun Sumut pun tuh. bah Dah. tah eta uluna si Arjuna paragat nyawa nu kaula mana ieu iya Dia kan teh lebat. Nah, ya kumaha teh. abong sato si goblok ieu Abong anima deh atuh. naon deuleu itu tingali oi nah hirup keneh geuning nu bieu mah mahkotana blegug aduh Gusti nu Agung sugan teh anu asin teh getih kesangna bro nya Terus ketih. waduh pasian kasepetan sekali deui pek iya beres nuhun kurang ajar sia Dah. Nah, Yai Raka Batara kadieu Yai mangga bade naon nya Raka Batara teh tos lingih di dinya di dieu laras Tah, didinya we kula. bade naon kudu nurut teh ka Kang Yai nya timalan sae mangga keluarkeun pancaroba Yai keris pancaroba keluarkeun sae Raka Batara iya parantos dikeluarkeun cekelan nya dicekelan menjadi dijual Yai tong heureuh Yai ieu teh ka perang tong heureuh Ya, nah, bet. sok tungkulkeun eta panah ka handap Tungkul gun. dikiekeun tungkulkeun oh tadi eta mah kaluhur atuh tah kitu Deureuy wae ah. ke upami cek Akang di etang ti hiji nepi ka 3 Mahata. tanaga siapkeun kuda-kuda cing leres pancekeun pusirkeun dina panangan tanaga raja ya Raka Batara teh bade sulap no teh Nah. turkeun Akang Yai turkeun Sulap teh kumaha sulap di meni dakang malen dedi lain si Robi. wanana sok siap Yai siapkeun Yai Raka Batara siap Yai tunggu gorowokan ganengnya ka Batara biasa we biasa siapkeun Yai tanaga siapkeun karantos Raka Batara penos dikersayang domampara Ege. ya Arda Walika anu dikeceng namastakana Arjuna teu apaleun tungtung keris parantos nyologrog atau barang pada nyapluk sungutna ablas kana ieu keris pancaroba wah Raka Batara eta naon ora Yai Gusti jigana guna-guna ya tisikarna sanes Yai sanes guna-guna sanes guna-guna sanes guna-ginan jadi Sanes nopi sanes. cing yakin kakang ieu sanes guna-guna ti karna tapi ieu aya pakuat pakait sareng kajadian anu kapengker-pengker sareng Yai Iya. pantos kapungkur mehan hiji naga tak ieu anakna Yai waduh Turunanana teh. turunanana rek malas pati beren ka kaula Iya. laras Yai iya ayo lami-lami ya karena teras kadeseh ku Arjuna malum
sorangan ya karena bari unur-unuran nyana karetana teu apaleun di tukang aya logak atuh karetana ngagejlig kana logak teu tiasa ka mana-mana manek gayana atuh ya karena langsung turun kumari karetana ngagejlig kana karena menuju ngangkat kareta kasempetan ageng ieu kaungkersna Yai Raka Batara kaluarkeun Yai panah kaluarkeun panah Yai tingali karena kesempatan Yai panah waduh Raka Batara teu tega kaulah Raka Batara kaluarkeun Yai sarotama kaluarkeun Raka Batara kakang karena hapunten kaula daya di pangperangan ya Arjuna bari jeung teu ningali kaayaanana malum kasaktianana sami sareng karna sanos teu ningali nanging ye panah lempeng pisan kana ti korona kana hapunten kakang karna kaula rupa-rupa kejadian jeung ngagejlig ye roda Gusti pasti teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar papasten anu tumiba ieu karena kasapet ti corona beheungna dupi ka ngagelenceng kayaanana dugi kaya karena masing pati temekaning perlaya kayana barang karena ngagelenceng mastakana aya nu loncat nyata Dewi Kunti nali berata ningali ingkang putra sampun masing pati temekaning perlaya karena Bogor ya wis penasti kersa yang wedi mapang baya wis kenal lara omongku karena aduh kakang karena Kunti nali berata tetiasa kumahangan tiasa ngaluarkeun cai socana raska tukang dina mangsa ieu karena dipicin di walungan anu antukna kiwari paragat nyawana tetiasa ngurus pisan ngarasa dosa anu luar biasa dosa anu hese katebusna Dewi Kunti nali berata ngajerit maratan langit ngosiat maratan jagat kuayana ingkang putra sampun ngemasing pati temekaning perlaya gitu ila lampahan karena tani permios sanes tesono pamitan sanes bosenan mudah-mudahan kula warga besar pangarsana Bapak Haji Suherman cing ditetepkeun rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamet anu nonton, salamet anu ditonton sakali salamet tetep salamet. Ieu lalampan urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.